Baru sing teuing teh beban di pikiran begitu boga. Duh, patenang atuh Besti. Dengan asal riweuh teuing atuh. Dekna taina na atuh bet, loba pikiran kitu teh. Duh, gerak mis ulah mikiran ting depo gerak bet. Eta mah kieu bae tur. Depan po hayang pangobet. Sampai ngabrakai batur kitu misina di batur bae. Tinggal ali gerak tukang itu kadang mah ngesareot kitu, langsung patungan. Yang ingin kandangna, kayaknya dia kayak duit sabaraha. Yo, uing tapi nangan boga 10.000. Cukup lah yang baku. 10.000, enak kis, dia kayak kumaha. Pan uing teh can gawe otomatis can nyekel duit. Dan uing teu boga duit. Yang besar tuh itu duit mengke. Karena kabeh lah dari mah timbang mah. Siap baik itu. Nah, di kebun, loba soalnya itu kebun abang ge. Emang nak apa sah? Abah saya emang tuh apa namanya abah saya itu di kebun loba atau ngelawi. Abah batur lah kan enak duit patung mah duitnya ke dia 10 lagi tambahan dia Satu eueuh teh. ka bener batur tambahannya tuh Uingna kamar teh tegawe. oh terus nyampe situ guys dia kan geus kabantu suka ngelawi batur ya duitnya aya nah modal geus kumpul kabeh imah ngabantu doa bae lah da soalna ka kan sare kembali tunggu ieu geus kayak suka mah beres lah nya ngabantu doa mah da duit geus aya dewe tenaga aya kan kayak tinggal kang ngobet bae kontak Pirusan eta bet ngomong panjang lebar wungkul. Kirain teh ngabantuan. Nang padu ngomporana wungkul. Tuh si modal bacotnya. terus saya nama jadi lah kayak suka nyin kandang ya ngabantu doa bae lah ayeuna ieu kesuka nyin kandang ya jadi loh Jadi, ya jadi da doi kan jadi tapi ngomong kandang naon cing tentang hayam. oh kandang ayam kandang kang ngobet Jangan teh kurang. ya sampai ya kurungan tuh atuh Enggak satu. dia ngomong oh kopi acan juga nih kosong kieu geuning meja teh sarap dia Tuh duit uing hayang mah hayang ngopi tapi dah kalah ngelegan ciduh bae tadi teh. Aduh ya Allah, kis nyena langsa pisan doh. satu mulai kopi mah papatungan di bae mau kopi mah tuh papatungan oh pisan mah mahnya bet guys tur kumaha eta Ya orang bilang buka 2.000 tah. oh 2000 Yo, guys tuh uing nang aya goceng deui tadi pan sisaan urut ngabantuan nyen kadang hayang dah. lumayan atuh geus goceng Yo orang mah 3.000 ke jang isukan tapi masih bae lah. geus pas atuh oh ya mending alhamdulillah geus kumpul yang beli rokok beli kopi mah bejana lah main kayak uing beli lah kopi jeung rokok Wah, tunggu ini atuh Tuh, orang asli bobodo tuh sih ku si Rizal. Ye, urang ge ngarasa omonganna teh asa bener tapi salah. Ih, kis bener tapi salah kumaha kis? Dateng. Purasun Rampes. tukang kopi na eueuh jauh ayeuna tukang es Aduh, kajina tuh ieu tuh mainnya Duh. Ini ya kayak ya. Lumayan. lumayan. Ya ayo teknik mah kan loba ngomong kamu Nah, aing mah nu belah nu aya esan. Nah, tapi ge aya esan. Lain kitu ieu mah rada unggul saeutik. sok mangga dilaleun lu bae kumpulkeun di dia di tengah sana lah nah gitu Geus tuh Oh, seger. Ieu na ek ditunda heula. Bae, Ya, kalau Untuk untuk ieu di luhur. itu sok sedotan Ribut tinggi dah. kayak jika budak gitu Ih, we nginum bae kan siga buruy. karena ini dari pemburu kan Oh. kita ngenamang nah ST terus nama cuman asa ini kurang nih dah hareuna kemana ieu udah hareuna Kis, tuh kade punya ulah menang kita tipu ku si Rizalnya. Kade tah sing ngalamis deui. Tuh, jeung eta bet keluar di bae modal bacorna tah. ampun teh geuning es jan beak ge hanu sejen. ya atuh
Nah, kumaha ieu da cacing-cacing di perut udah pada demo teh semuanya gitu teh da soal lapar mah kumaha di atuh geus balik heula atuh jal ka ditu ai lapang mah dahar di ditu di rumah. Dah kan bener di makan aya kejo lain. emang aya tapi dah asa kumaha di mau nana kayak jona saha nasi goreng Duh sok segala bae dewek. ya tuh dah kumaha meuh penting mah haleuh gitu Geus sagala bae meneh marjal tidak. Batu angin segala bae deh. ya tuh dah kan yang penting ieu mah ngeunana nasi goreng atuh kumaha papatungan deui bae atuh jeung nasi goreng Je. Geus. Gimana kalau gawe pamentana hingga jabakeun ngidam. atuh we lumayan we tuh nasi goreng tahan tuh kieu kisnya eleng deui mah Tunggu abeak tadi sih. Urek-urek kan. Kek. Kumaha urang lamun yang nasi gorengna make duit si Rijal. Cerdas tuh. Atuh aya. Bener. Pugu aing ti tadi teh malah ngabacot bae kan we teh jajan teh marane meurok naon teh kudu geuing ti wing si ayeuna aduh Wayang. Wayangna eta mah kudu beunang.